Kemarin menjelaskan tentang Ibnu Hajar al-Haytami anu tiasa nahan lapar salami masantren di Universitas Al-Azhar. Salami 4 tahun anjeunana nahan lapar hartosna meurih sabab hayang boga perah bari ayeuna moal aya nu bisa ngalakukeun nahan lapar tersebut iwalti pitulung ti Gusti Allah. Salami 4 tahun ayeuna masantren di Universitas Al-Azhar, Ibnu Hajar al-Haytami can kantos nuang daging. Can kantos naon? Nuang daging, kecuali dina hiji wengi Ibnu Hajar diundang kana pesta tahlilan kanggo ayeuna nuang naon daging ari pek teh diantosan nepikeun ka tengah wengi eta daging teh can asak ari pek teh geus ayeuna di dagoan di ayeuna geus tengah wengi aya daging teh kalah tutung ayeuna henteu nuang. Nah itu meurihna Ibnu Hajar salami 4 tahun henteu hidup mewah-mewahan. Terus kamari oge ngajelaskeun tentang milih-milih ustad, milih-milih guru, nyata Imam Bukhari nu gaduh Sahih Bukhari alias memuat sabar 8.082 hadis. Nah anjeunna kantos mencari guru, tetapi eta guru teh ayeuna nuju misalkeun ayeuna gaduh budakna teh kabur leupas. Terus si guru eta teh supaya kudana datang maka mukakeun kana sorbana api-api seolah-olah di eta sorban teh aya kacang sair atau napi gandum, padahal ngabohongan kuda supaya kudana daek jam berkeun. Akhirna dikatingali ku Imam Bukhari saperti kitu, maka Imam Bukhari teu jadi ngaji. Nah teu jadi ayeuna masantren di eta jalmi, teu jadi ayeuna ngalap hadis ka eta jalmi sabab jalmi eta teh ceuk Imam Bukhari kumaha cenah la ahudul hadisa amay yakdibu alal bah. Sekali di ayat kene nu balem la ahudul haditha amay yakdibu alal bah. Sekali di ayat kene nu can ngiringan la ahudul hadisa amay yakdibu alal bah. Itu caur saha Imam Bukhari mau jadi sabab mau jadi ngaji kasih eta teh sabab la akhudu kuring moal nyokot al hadisa kana hiji hadis aman ti jalma yakti bunung sok ngabohongkeun itu man alal bahaimi kana pirang-pirang sato tong berarah ngabohong ka jelema ngabohong ka sato kuring mah moal ayeuna nyokot hadis ti eta jelema kan tadi si eta si guruna teh ayeuna nyaon ngabohongan naon kuda nah supaya nyampurkeun teh maruk aya ayeuna kacang sair ari pek teh aya. Itu ceuk Imam Bukhari sekali di la ahudul hadisa amay yakdzibu alal baha. Kuring moal nyokot hadis ti jalma anu sok ngabohong ka ayeuna kasato. Tuluy kamari terakhir hikayat ke-10 nyaeta dina ngaraksa adab-adaban. Dicaritakeun aya 2 lalaki anu masantren sami ti lemurna masantrenna sami contoh kamari teh saha Ma'ruf sareng Fajar masantren di Miftahul Khairna di San Miftahna sabaraha tahun 8 tahun contohna teh nuturkeun kurikulum nu aya. Nah ari pas UI Ma'ruf mah jadi ahli fikih tiasa Ma'ruf mah jadi ahli fikih pinter ngajina Ma'ruf Fajar gitu. Ari Ma'ruf mah henteu kunaon pangna Ma'ruf henteu pana ai Fajar ayeuna jadi ahli fikih ditalitik di ditu ku Mang Dalo dan ayeuna para ulama yang lainnya ternyata ketika ngajina ketika masantrena eta ayeuna eta si Fajar mah sok ayeuna nuju ngapalkeun ngabulak-balik ilmu teh sok ngaraksa karena adab-adaban nyaeta melong ka mana melong ka kiblat intina atanapi ka Mesir. Sebab Mesir itu ahli orang-orang yang ibadah di Mesir, orang-orang ahli ilmu. Jadi kabawa berkahna kasih Fajar. Sebab sok ngamulyakeun Mesir jeung ngamulyakeun Ka'bah kiblat. Artina
nalika ngaji, nalika ayeuna ngulangi ilmu, nalika ayeuna ngapalkeun fajar melongna ka mana? Ka kiblat. Henteu nu kanganaon kiblat. Ayeuna meunang kabarokahan jadi ahli ilmu di ditu. Padahal tara banyak bicara fajar di pesantrenna itu. Ya, tapi sakalina bicara ceramah, pidato gitu di lemurna. Karena naon berkah ngajaga adaban. Ari marufah henteu ngajaga adaban. Itu contoh. Nah, artosnya maka keberkahan ayeuna ngajaga adab-adaban mayun ka Ka'bah, mayun ka kiblat, akhirna eta fajar jadi jami anu sukses ahli fikih. Salajengna ayeuna al hikayatul hadiyata asyara. Urang disingkat geun setengah jam waktosna. Al hikayatu ari hikayat al hadiyata asyara anu ka-11. Hikayat cerita yang ke-11 fil jiddi eta tetep dinamertelakeun sungguh-sungguh. Fil jiddi ulah dinya irji. Dia kulapan tumpak tumpuk. Fil jiddi eta tetep dinamertelakeun sungguh-sungguh. Tinggalin di kobong sahapis. Tingali sadu di kobong ieu. Ieu tingali heula di dieu tingali. Tingali ya saha nu teu aya tingali. Jami. Hah? Sadei. Terus sadei. Ieu barudak mana tingali? Sadei tok. Jig pilari sadayana. Anu di kobong saha? Al hikayatu ari carita ari hikayat al hadiyata asyara nu ka-11. Carita ka-11 ngajelaskeun fil jiddi eta tetep dinamertelakeun jiddi. Hartosna jiddi teh naon? Sungguh bitolabil ilmi kana nyuprih ilmu. Bitolabil ilmi kana nyuprih ilmu. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ba'da kasril qalbi dina sabada pepeusna hate. Ba'da kasril qalbi dina sabada pecahna hati. Pepeus hate nyeri naon? Rengat geuningan hatena lamun dina emot mah aya lopena teh beulah kasamber petir. Nah, ba'da kasril qalbi dina sabada pecahna hate, gering hate atuh garis miring gering hate. Dia disakiti tapi dia justru jadi ayeuna orang sukses karena bangkit dari kesakitan tersebut. Kalah semangat naon ngaji. Lain ayeuna mah jadi kalah leuleus ngarumpuyuk. Kuduna lamun nyeri hate teh ayeuna kalah semangat ngaji. Jadi bakal jadi sukses. Ulah jadi ngarumpuyuk. Jadi semangat atuh. Kana bukti sa'al Habibu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kana geus bukti sa'al Habibu Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ma ingdahu ilmun ma teu aya ingdahu eta ma teu aya ingdahu eta tetep disandingan itu Habib ingdahu eta tetep disandingan itu Habib Muhammad ilmun ari ilmu ma ingdahu teu eta tetep disandingan itu Habib Muhammad ilmun ari ilmu. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu tidak memiliki ilmu sekecil apapun. Jami anu teu boga ilmu samemehna kitu. Samemeh ngaji, samemeh masantren, samemeh semangat, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu teu bogaeun ilmu sama sekali. Wa kana jeung bukti naon sababu tolabihi sabab nyuprih nah itu Habib Muhammad naon sababu tolabihi sabab nyuprih nah itu Habib Muhammad lil ilmi kana ilmu annahu eta sayakosna itu Habib Muhammad annahu eta sayakosna itu Habib Muhammad khotoba eta ngalamar khitbah khotoba eta ngalamar khitbah khotoba eta ngalamar itu Habib Muhammad khotoba eta khitbah eta ngalamar itu Habib Muhammad bintal Habibi Muhammad bin Qutban ka anak istri Habib Muhammad bin Qutban bintal Habibi Muhammad bin Qutban ka ayeuna anak istrina
Habib Muhammad bin Qutban. Dicaritakeun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi teu boga ilmu tapi hoyong ngalamar angkat ngalamar ka saha ka budakna Habib Muhammad bin Qutban. Ari pek teh kieu walerenana sanes ditampi lamaranana teh tapi pakola maka naon nyarios pakola maka nyarios itu Muhammad bin Qutban. Pakola maka nyarios itu Muhammad bin Qutban lahu kaitu Habib Muhammad bin Husain. Lahu kaitu Habib Muhammad bin Husain. Tuluy eta Muhammad bin Qutban nyarios ka Habib Muhammad bin Husain kumaha nyariosna la ujawwiju ibnati ala rajulin amiyin. La ujawwiju moal ngawinkeun kuring. La ujawwiju moal ngawinkeun kuring. La ujawwiju moal ngawinkeun kuring ibnati ka anak awewe kuring. Ibnati ka anak awewe kuring. Ala rajulin ka hiji lalaki. Ala rajulin nun bi. Ala rajulin ka hiji lalaki. Amiyin anu awam itu rajul. Amiyin anu awam itu rajul. Dalam kurung bodoh. Amiyin anu bodoh itu rajul. Ceuk ayeuna Muhammad bin Qutban wing mah moal ngawinkeun anak kuring ka jelema nu bodoh. Nah, eta teh pas naon? Pas ngalamar. Eta teh saha Habib Muhammad bin Husain teh ngalamar. Ari pek teh walarana sugan teh bari ditampi mangga ka sugan teh we kitu. Ari pek teh uing mah moal ngawinkeun ka jelema anu bodoh. Ieu wartosannya bapak-bapak hidup santriah wartosan ti ayeuna. Jawabna kumaha lamun anu datang ka imah? La ujawiju ibnati ala rajulin. Kuring moal ngawinkeun ka anak awewe kuring ka lalaki anu bodoh. Itu wartosan bapak hidup sadayana. Wal habibu jeung ari Habib. Wal habibu jeung ari Habib Muhammad bin Qutban. Wal habibu Muhammad jeung ari Habib Muhammad bin Qutban. Wal Habibu Muhammad jeung ari Habib Muhammad bin Qutban. Hada tegasna ieu Muhammad bin Qutban. Hada tegasna ieu Muhammad bin Qutban. Mata kalama eta henteu cumarios itu Muhammad bin Qutban. Mata kalama eta teu cumarios itu Muhammad bin Qutban. Wa maksuduhu bari ari maksudna itu Muhammad bin Qutban. Wa maksuduhu bari ari maksudna itu Muhammad bin Qutban. Atayiru eta ngis eta ayeuna eta nyawad atayiru eta nyawad garis miring ngisin atayiru eta nyawad ngisin. Maksud ayeuna Muhammad bin Qutban nyarios kitu teh sanes bade ngisin sanes bade ayeuna nyela nyacat tapi bal maksuduhu balik ta ari pamaksudanna Muhammad bin Qutban bal maksuduhu balik ta ari pamaksudanna Muhammad bin Qutban atansyitu eta ngagegereh atansyitu eta ngagegereh bisi teu arti ngagegereh teh nyaeta ngamotivasi. Atansi itu eta ngamotivasi ngabangkitkeun semangat ngagegereh. Lahu ka itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lahu ka itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi litolabil ilmi kana nyupri ilmu. Litolabil ilmi kana nyupri ilmu. Jadi tujuanana Habib Muhammad bin Qutban nyarios aing mah moal ngawinkeun kalalaki anu bodoh itu bukan ngahinakeun ka eta Muhammad bin Husain tapi justru ngamotivasi supaya bangkat supaya emot api supaya semangat membara karena ngaji gitu. Akhirna palam masami'a maka dina samang-samang sanguping. Palam masami'a maka dina samang-samang sanguping. Hadhil maqalata kana ieu ucapan. Hadhil maqalata kana ieu ucapan. Saha al Habibu Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad Al-Habsyi. Saha al Habibu Muhammadun Al-Habsyi. Habib Muhammad Al-Habsyi. Zahaba maka berangkat ieu Muhammad Al-Habsyi.
Dhahaba maka berangkat ieu Muhammad Al-Habsyi. Dhahaba maka berangkat ieu Muhammad Al-Habsyi wa talaba jeung nyupri itu Muhammad Al-Habsyi wa talaba jeung nyupri itu Muhammad Al-Habsyi al-ilma kana ilmu. Tidinya tadi nama erek naon kawin kalah ayeuna dipending dulu kawinna kalah berangkat ka pesantren nyupri ilmu dinas. Teu beunang ditanya ngapalkeun we terus. Tadarus we ngapalkeun terus. Teu kaliwat ngajina, teu nunutan ngajina, ditalar naon anu diaji teh dibaca logatna dikobong teh disusulkeun nu kakanteun teh. Tuh, sabab kamotivasi tadi da ayeuna dimotivasi ku ayeuna calon mertuana camerna. Pakhoda maka ngalap itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pahoda maka ngalap itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kasiron kana loba pisan. Minal ulumi tina pirang-pirang ilmu. Maka Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapatkan banyak ilmu. Minat tafsiri nyatana ilmu tafsir. Minal tafsiri nyatana ilmu tafsir. Wal hadisi jeung ilmu hadis. Wal hadis jeung ilmu hadis tafsir Jalalaina pinuh logatna. Bari ayeuna dibaca wae. Wal hadis jeung ilmu hadis. Ayeuna lobabul hadisna pinuh logatna bari ditalar sa hadis-hadisna teh. Wal fikih jeung fikih, ilmu fikih fatul qaribna oge komplit logatna. Bari paham maksudna. Wah dibaca terus dimutolaahan terus disorogkeun terus. Wa ilmil adabi jeung ilmu tata krama. Wal ilmil adabi jeung ilmu tata krama akhlakna alus sopan santuna sae kanu janten mertuana kanu janten ibu ramana kanu janten salureun kanu janten guruna wa ghairi dalika jeung salianti itu dan lain-lain bahasa Indonesia wa ghairi dalika jeung salianti itu tafsir. Jadi akhirnya menguasai karena sakabeh pan ilmu gitu karena tadi ada naon kata-kata yang memotivasi nyata naon la ujawiju ibnati ala rajulin amiyin. Kumaha kata-katana la ujawiju ibnati ala rajulin amiyin. Kuring moal ngawinkeun anak kuring ka saha ka lalaki anu bodoh. Akhirna sok atuh kela ulah dikasasakeun ieu si Neng uing ek masantren heula masantren eta 8 tahun ngadagoan si Neng masantren ayeuna 8 tahun 6 tahun ayeuna masantren ngaji kana saha uih teh pintar uih teh ahli ilmu ahli amal wa balago jeung nepi itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa balago jeung nepi itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi mablagon kana darajat adiman anu pohara agungna aziman nu pohara agung fil ilmi dina ilmu wah ditaluturkeun kulantaran ilmuna seueur hatta soro sehingga jadi itu Muhammad bin Husain muftian eta jalmi anu tukang fatwa muftian eta jalmi nu ahli fatwa fil hijaji di negeri Hijaz akhirnya dia menjadi qadhi menjadi mufti menjadi orang yang ahli berfatwa mematwakan segala hukum orang-orang ayeuna pada nanyakeun ka eta jalmi wa qada jeung ngalap itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi anhu wa khoda jeung ngalap anhuti itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi fa'ilna ke Al-Habibu wa khoda jeung ngalap anhuti itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi saha ka eta fa'il akhodana saha Al-Habibu Muhammad bin Qutban Habib Muhammad bin Qutban saha Al-Habibu Muhammad bin Qutban Habib Muhammad bin Qutban ilmal alati kana ilmu alat nu tungtung nama mertuana teh kalah ngaji ka eta minan tuh kulantaran masyhurna ka ilmuanana eta minan tuh tah kudu siap ayeuna jadi MA jadi naon MA minantu
dengan untuk santri laki-laki itu ya. Ku masyhurna ilmuna eta ayeuna masyhur ilmuna Habib Husain Al-Habsyi akhirna mertuana ge ngilu ngaji kitu naroskeun tentang ilmu alat kaeta menantu. Nah itulah cara untuk menjadi menantu idaman. Kudu jadi menantu idaman. Eta tentang naon? Tentang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tinggal lihat tuh babna tentang naon? Sungguh-sungguh mencari ilmu setelah pecahna hati, setelah sakit hati. Tadi dengan ucapan ayeuna calon mertuana kumaha ucapanana? La ujawiju ibnati ala rojulin amiyin. Kuring moal ngawinkeun ka anak kuring ka lalaki anu bodoh. Akhirna buru-buru langsung lumpat dirinya kene. Mau beas langsung ke pesantren, langsung ngaji dinas gitu. Akhirna beres-beres uih we janten ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ayeuna ahlakna sae, ahli ilmu alat, bahkan mitohana nyata Habib ayeuna Muhammad bin Qutban ngiring ngawas ka eta menantuna ka Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngawas ilmu alat. Ieu carita dicandak tina kitab Tuhfatul Asyraf. Tina kitab Tuhfatul Asyraf. Nomor kedua, masih kene tentang judulna teh naon tadi teh? Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu setelah tersakiti. Kana bukti naon sababu ijtihadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kana bukti naon sababu ijtihadi Syekhul Islam sabab ayeuna sungguh-sungguhna Syekhul Islam guru Islam. Wah, gelarna ge Syekhul Islam. Nyagara ilmuna. Naon sabab ijtihadi Syekhul Islam sabab sungguh-sungguhna Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori tegas nama Syekh Zakaria Al-Ansori orang Mesir. Anjeunna orang Mesir. Dipangna digelaran ku Syekhul Islam teh guru Islam. Teu aya deui anu digelaran Syekhul Islam itu Syekh Zakaria Al-Ansori. Dulu manehanana memang fakir, jelema anu fakir, jelema anu teu boga duit, naon terlahir dari keluarga yang sederhana. Modal masantrena, modal ayeuna di Mesirna oge ripuh. Teu bogana naon, tapi sanggeusna anjeunna sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, akhirna anjeunna muncul jadi seseorang yang kudo non wali kudo timisin. Anjeunna jadi pemimpin para hakim, pemimpin para ajengan, pemimpin para ulama ketua na ajengan. Sabab anjeunna ahli dina sagala rupa ilmu termasuk dina fikih, dina usul fikih, dina fikih ngarang kitab Asnal Matolib, dina usul fikih ngarang kitab ayeuna Lubil Usul sareng Goyatul Usul. Anjeunna diwuru ku Ibnu Hajar Al-Asqalani gaduh murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Bahkan cek anjeunna kungtu baina hajaroini, kuring teh bukti digencet ku dua batu. Naon dua batu maksudna? Ku dua Ibnu Hajar. Guru kuring anu paling cerdas nyaeta Ibnu Hajar Al-Asqalani. Muridna anjeunna gaduheun murid anu cerdas deui, nu leuwih cerdas nyaeta Ibnu Hajar Al-Haitami nu dicaritakeun kamari Ibnu Hajar Al-Haitami nu 4 tahun can kantos nuang daging daeta. Muridna ayeuna guruna sae nyaeta Ibnu Hajar Al-Asqalani ayeuna muridna oge langkung sae nyaeta Ibnu Hajar Al-Haitami ahli fikih. Guruna ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani gaduh murid ayeuna Syekh Zakaria teh muridna nyata Ibnu Hajar Al-Haitami ahli fikih. Tuh, jadi kadempet ku dua Hajar. Ya, kartos kadempet dua Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori hidup di Mesir, berguru ke Ibnu Hajar Al-Asqalani dan nanti punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi kadempet ku dua Hajar, nyata Ibnu Hajar Al-Asqalani guruna jeung muridna Ibnu Hajar Al-Haitami. Maka luar biasa berarti. Diajarkan ku murid, diajarkan ku guru nu luar biasa, gaduh murid menghasilkan murid anu luar biasa. Berarti Zakaria Al-Ansori itu sangat luar biasa. Maka digelaran hanya ulama yang digelaran Syekhul Islam hanya Zakaria Al-Ansori. Syekhul Islam guru nadina agama Islam. Lamun Imam Ghazali gelarna Hujjatul Islam, jadi hujah dina agama Islam. Sami eta ge naon ayeuna ahli dina ilmuna.
Annahu eta sayakosna itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Annahu eta sayakosna Zakaria Al-Ansori dahola eta asub itu Zakaria Al-Ansori. Dahola eta asub itu Zakaria ilal Jamil Azhar ka Universitas Al-Azhar, ka Universitas Al-Azhar di Misro di kota Mesir. Wakanat jeung bukti itu wakanat jeung bukti lahu eta tetepikeun itu Zakaria Al-Ansori. Lahu eta tetepikeun Zakaria Al-Ansori naon imamatun kabiratun sorban anu gede. Naon imamatun sagiratun sorban anu gede. Ketika jadi santri anyar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, eta Syekh Zakaria Al-Ansori teh geus make bendo. Geus naon dibendo. Wah, gaya dibendo. Santri anyar atau santri anyar tapi misalkan dijubah santri anyar. Aya santri anyar tapi dijubah dibendo. Gitu. Pakola tuluy nyarios, terus dibuli. Pakola tuluy nyarios, sawahidun salah seorang. Mustahzian barina anu ngaguguyonkeun. Bihi kaitu wahid. Ari pek teh diguguyonkeun. Ajungan euy. Biasa santri ka santri anyar gitu. Tak dibeno atuh kan biasa nama henteu aya santri anyar teh biasa we kopiah biasa makan beureum kopiah beureum ledok nu geus dipake hujanan ai ieu datang santri anyar teh dibeno dijubah atuh ngararobong nu dikobong teh kumaha ajengan euy tah kitu dihina kitu dibuli sapertoskeun kitu kan nyeri hate eta Syekh Zakaria Al-Ansori teh sakit hati. Nah, ieu kan keur nyaritakeun tina sakit hati tapi menjadi ulama besar. Tina sakit hati terus sungguh-sungguh dina mencari ilmu jadi ulama besar. Nah, maka omonganana kumaha? Omonganana dahola Syekhul Islam cenah tuh. Ngomongna teh kitu. Jadi Syekhul Islam ti leutik geus dihinakeun Syekhul Islam tapi jadi bener Syekhul Islam. Dahola geus asup tuh cenah. Dahola geus asup yeuh. Saha Syekhul Islam guru dina agama Islam yeuh. Geus asup kada kakarek naon masan tren keluar SD mun ceuk urang mah ka Universitas Al-Azhar mah keluar SMA usiana. Nah, kakarek asup masan tren ayeuna tapi geus disebut Syekhul Islam pedah naon penampilanana ayeuna jiga Syekh padahal can bisa naon. Nah, dihina kitu dicibir kitu ku rerencangan-rencanganana dahola Syekhul Islam geus asup yeuh Syekhul Islam akhirna jadi bener Syekhul Islam. Pawaqa'atulu itu niba naon al kalimatu kalimat minhut itu si wahid maukian di kana tempat tuniba wahalapa jeung sumpah itu Zakaria Al-Ansori annahu kana sayakosna itu Zakaria Al-Ansori layak ruju eta moal keluar itu Zakaria Al-Ansori minal jami' ti Universitas Al-Azhar hatta yud'a sehingga yang dipanggil digelaran hatta yud'a sehingga yang dipanggil itu Zakaria Al-Ansori Syekhul Islami kungaran Syekhul Islam guru nadina Islam au yamuta atawa maut itu Zakaria Al-Ansori ceuk Syekh Zakaria Al-Ansori aduh ieu ngarobrol kieu maka cenah kieu sumpah aing sumpah moal kaluar ti ieu pasantren saacan kuring digelaran Syekhul Islam hartana naon moal kaluar ieu urang ti ieu pasantren lamun can bisa nanaon karek urang keluar pasantren lamun geus kakuasai sagara ilmu saing batur nyebutkeun bener-bener Syekhul Islam lain hinaan Syekhul Islam teh tapi bener-bener makamul yaan atawa menikene mati cek manehanana. Nah, daripada kuring keluar ti ieu pasantren henteu digelaran Syekhul Islam, daripada kuring keluar ti pasantren ieu teu bisa naon, teu loba ilmu, aing meuni keneh paeh cenah kitu. Uing meuni keneh naon? Paeh kitu ku bakat anjeunna sakit hati nya dicibir Syekhul Islam akhirna tetep anjeunna jadi naon Syekhul Islam. Sabab naon? Fa'aqaba, tah sabab ieu sababna. Ieu nu kudu diambil pelajaranna ayeuna. Fa'aqaba maka mempeng teh tekun. Pakaba maka tekun itu Syekh Zakaria Al-Ansori ala tolabil ilmi kana nyupri ilmu tuluy anjeunna teu isuk teu sore teu peuting teu beurang terus-terusan nu dioprek teh ilmu kitab jeung kitab wasyaraka jeung ngarejengan itu Zakaria Al-Ansori
wasaroka jeung ngarejengan itu Zakaria Al-Ansori fi kulli ilmin dina sakabeh ilmu fi kulli ilmin akhirna anjeunna nguasai kana sakabeh ilmu sabab naon beurang peuting teu isuk teu sore nu dicepeng ku anjeunna teh hafalanana Qur'ana hadisna ilmu alatna kitab kuningna segala ilmu ku anjeunna diala tiap hari akhirna keluar ayeuna ti pesantren teh jadi bener-bener gelar nu tadi dicibir ku barudak ayeuna anu ngahinna eta gelar naon Saihul Islam guru dina agama Islam. Dua carita ieu mudah-mudahan ayeuna tiasa dipahami ku urang sehingga tiasa dilaksanakeun sadinten sehingga urang sadayana mudah-mudahan janten ayeuna ahli ilmu, ahli amal sadayana sapertoskeun kisah-kisah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi anu sakit hati ayeuna karena cariosan calon mertuana la ujawiju ibnati ala rajulin amin kuring moal nganikahkeun kayeuna ka anak kuring ka lalaki anu bodoh ayeuna eta Habib Husain Al-Habsyi angkat ka pasantren dinas uih-uih teh bahkan mertuana ngaji ka eta menantu nah ngaji ilmu alat. Terus carita nu kaduanya eta Syekh Zakaria Al-Ansori ahli fikih, ahli usul fikih, anjeunna baina Hajaroeni teh gaduh guru anu mulya nya teh Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, gaduh murid anu sangat luar biasa nya teh Ibnu Hajar Al-Haytami gaduh fikih. Jadi baina Hajaroeni antara dua nuju ayeuna ketika masuk mesantren, awal mesantren anjeunna dicibir, dibuli kaina ku rerencanganana disebut Saihul Islam pedah sok make sorban gede akhirna manehanana janji ka Allah janji kana diri uing moal kaluar ti pasantren lamun can bisa naon uing mah kajenting paeh ai can bisa naon mah gitu akhirna aja jadi Saihul Islam. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Engal ieu bagikan Upi. Apa meget ieu? Sok loy bagikan loy ieu loy. Absen heula we loy mah absen. Ta ieu Pik bagikan Pik. Ta ieu heula non ta ieu. Beuka istrikeun beuy ta. Naon ieu? Yo istri engal. Engal semenit deui. Sanu ek adan, cep. Cep adan cep tuh tos adan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sok Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Weni angkat weni nak mapaikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ropik bantuan ya bagikan. Oke jewang helang ke sasana.